bebesan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Itu di imah bibi rame gitu jelema. Ora rasak segala itu rek aya acara naon di? Syukuran bibi arek jarah pu isuk. Jarah ke mana? Ka Mekah atuh. Rek umroh? Heeh, kepenting ka imahnya. Insya Allah. Alhamdulillah, bibi orang. Bibi boga milik di mana eta? Arek umroh segala. Buku bibi peuting ngimpi meuli tiket ka umroh kan itu. Kan kakarek ge ngimpi meureunnan ieu salamatan ayeuna ampun teuing ieu bibi aing. Tapi aminkeun nyalurnya. Amin. Amin mudah-mudahan bibi bisa berangkat dengan lancar ya guys ya. Bisa wae ieu ya. Badawi ya. Brad, aya di dinya ke lamun ngawinkeun. Ek tatanggapan moal ek nanggap naon sugan? Ya pasti atuh anjir hajat mah aing kudu mewah. Dangdutan aing mah paket lengkap geuningan kuartet geuningan lengkap tuh pokoknya mah aya drum aya suling aya gitar karar itu. Dangdut kamonesan. Nya tuh pasti eta namanya guys. Tapi cek urang mah Brad. Sapada-pada panel kamonesan dangdut kamonesan alus ulah hayang ngap dangdut mah euy. Kaditu napan sok jadi band anjir. Jadi band kumaha dangdut teh. Dangdut beda jeung band atuh. Pan kaditu na baru sok ribut anjir aya dangdut mah gararut teh aneh. Kan atuh sok jadi benjo atas gede kieu. Benyol banyot atuh situ teh mah. Mana wae aing kosim ieu. Moal aing marek nanggap wayang aing mah bisa garlut bener. Ngap wayang aing. Cek kosim mah wayang ge ulah Brad. Asli. Ulah naon? Ulah wayang. Bisi garlut. Heueuh da wayang mah garlut kos. Ya, entong make jeung ngaluarkeun bobodoran eta anjir geus teu rame. Geus basi nu baheula. Heueuh nyaho aing ge wayang sok gelut si cepot jeung buta gelut. Penontonna mah tara. Manya kosim ngaluarkeun bobodoran baheula tuh kosim gitu loh mantu masa kini Brad. Anjing masa kini ieu. Ye, pangna di dinya ulah nanggap wayang heueuh. Dalangna teh sok purunyus anjir teu dikodokan dengan kumaha sia lamun pas Sri Kandi anjir di emak-emak ku dalangna pelecehan seksual kaditu. Galin Si laing lamun nu jadi naon teh dalangna pasti anjir purunyus. Di dinya mah lain ngemak-ngemak Sri Kandi anjir. Ngemak-ngemak ieu naon teh ngaran teh sinen pasti na ge. Tak si mah teu tulus jadi dalang baheula. Moal aing moal tetanggapan. Aing mah rek nanggap ieu we, moal dangdut, moal wayang, rek nanggap doger monyet we aing mah. Ya, satuju kosim. Karesep eta kosim. Irit karesep. Doger monyet. Nya, cek aing kosim. Favoritnya teh. Ini aing kan nanggap doger monyet 7 peuting. Canepin ka ngalungsar mah anjing monyetna ku aing ditangap. Kalem we kos. Favorit doger monyet cenah ieu. Bisa wae sun gokong ya. Mana yang sababaraha poe ya di imah wae tara ini gadag sarewo. Naon gadag Brad siga jelema susah wae. Anjing. Anger si ieu anjir kambuh penyakitna. Kieu tah lamun keur gablak duit si ieu mah kieu. Seolah-olah anjir hartana teh moal beak we jian. Wah, lain Brad. Ya, cek paribasa nanya, orang manggih duit di jalan 50.000, ku aing ditambahan tak 50.000 deui. Lain naon, bisa aja lemah kerliwat, butuh duitnya 100. Atuh lamun 50 mah, lebar moal dipulung. Entak orang tambahan 50. Anjing. Bisa wae ieu anjir. Kuntung jarcok. Brad, aceng mah aneh kubi ebah Brad. Aneh kumaha teh? Kapan tadi teh Brad?
sapopoe hujan lin. Heeh, karek eureun pan ieu ge. Kumaha gitu. Geura Brad. Ari popoeanana di jahitan Brad. Ari pamoeanana mah henteu Brad. Anjing. Saroceng sugan rek ngomong naon ieu ampun teuing. Memang gitu konsepna ceng. Kira aku teh arek di ruang gitu popoean teh diabuskeun ka imah. Imah nih. Anjir. Da angker Brad. Meureun pamoean ge tiris sarua Brad. Sweateran atau kumaneh. Tah ieu tah bere inyeum sweaterna tuh. Jig, anjir. Hah, bisa wae ieu ya sweater Pokemon ya. Ampun, ayo saroceng ieu. Ayah beja cenah si aja bawa ke rumah sakit. Nya, bawa ku bapana tadi ke rumah sakit. Anakku naon deh. Eta rek dioperasi daging jadi cenah. Lah waduh teu percaya bibi mah si aja budak kedul iraham barang daek barang pelakna. Naon berang pelak naon? Eta daging jadi. Ini daging jadi mah henteu dipelak bi. Jadi sorangan. Henteu dipelak jiga cengek, jiga tomat, jiga terong henteu. Ya si aja itu daging jadi dina sukuna ayeuna teh rek dirabut ku dokter. Terus sama dirabut aya beutian yang kayak. Boy bah. Nya ada sampe. Ih parah anjir bi aing ya ampun teuing. Kemarin pas saya ada izin ku majikan kos. Nya Brad. Masalah naon nih? Eta masalah nama Brad. Pan kosim teh titah ngajual hayam. Ta duit nate ditilep ku kosim teh 100.000 jam meuli udud. Kanyahoan. Pasea we di dinya terong kah. Ya orang mah lain arek ikut campurnya kos. Karena urusan rumah tangga maneh. Tapi masalahna maneh pas ajeng pemajikan anjir jiga nu kos jadi pardu. Meni unggal poe si teh. Atau ieu ka pamajikan mah terus terang we. Tong make ajeng sumput salinung. Nah, eta Brad, lain teh hayang kosim ge terus terang. Pan kamari teh kaburu magrib. Nih, serempak deui wae kosim ampun teuing. Please kos. Maksudna lain terus terang kaburu magrib kaburu poek si teh. Terus terang teh jujur nyaho teu. Jujur teu sumput salinung. Eueuh nu disumput-sumputkeun atuh maneh butuh duit 100.000 menta atuh. Jang udud. Ampun teuing kosim. Ya lain naon maneh teh rumah tangga teh pan geus lila era ku tatangga si teh. Maneh pasea we hayo. Yang geus satu Brad, isuk mah kosim jeung pamajikan ek belajar bahasa Arab ka ustad. Naon hubunganna anjir? Pan ke lamun keur pasea make bahasa Arab. Ku tatangga pajarkeun keur ngaji. Ulin. Anu kieu disebut kerempagan yang hakiki itu tah. Iya. Hah bisa wae ieu anjir. Wis gendarwo ya. Tah, Brad. Nama Aceng ge beli rokok full sabungkus, Brad. Tumben anjir. Sabungkus biasa nang mentaan anjir. Nyeri hate, Brad. Aceng ku si kosim. Kumaha itu? Sapada-pada tetangga ge, Brad. Kira isuk-isuk, Brad. Manehna bari sasapu, Brad. Kumaha? Eta kegerendenganana nyanyi, Brad. Marjuki, kakak, retaan, udud beki, menang, mentaan. Eta teh kacing, Brad. Parah anjing. Parah. Si kosim deui atunya. Anjir, eta teh ngalaguna teh hareupeun Aceng. Nya, kapan bisa disebutkan pencernaan nama baik eta, Brad. Pencernaan nama baik ya Allah. Tapi kan ka dieu ayeuna ilmu si Aceng ieu. Mata kayak nama sekalian, Brad. Aceng dia meuli, Brad. Bari meuli obat sekalian, Brad. Saha nu geuring? Lain nu gering, Brad. Kapan ayeuna teh usum hujan, Brad. Jadi Aceng meuli obat turun hujan, Brad. Ya sabda wae anjir. Ceng, aya ge obat penurun panas, Ceng. Eueuh penurun hujan masih teh. Eueuh.
Maksudnya jang naon eta anjir penurun hujan mah. Kapan amisnya nyabaan teh susah rek nyaba teh Brad. Hanya ti obatan heula raat meureun Brad. Hujan teh. Anjing ngopi jauh goblok. Hah, bisa wae ya ramat lancah ya. Parah anjing.